Jujur di hari ketiga ini rada haroream olahraga teh soalnya nyeri susu, nyeri dada, nyeri leungeun, nyeri cokor. Tapi tenan naon, ngaranna ge berproses, pasti ada lelah, capek dan rasa sakitnya. Lamun ayana teu meurih jiga kieu engkena moal meunang peurah. Kitu cokolot baheula mah. Tapi sok sanajan urang nyeri ye, urang erek maksakeun we berlari-lari kecil antara bukit-bukit nu aya di sabudeureun Remur. Sugan we atuh engke mah bisa berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah di Mekah. Amin. Oke gas, tambah 2 torang gas. Di hari ketiga ini aku banyak belajar. Meskipun kita capek dan lelah, jangan sampai kita berhenti untuk melangkah. Dan ketika kita melangkah, jangan sampai kita balangah. Kudu rintih jeung taliti ayi sinyal se pokona mah. Meskipun urang telumpat, nu penting urang teu cicing.